Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati hadal musani fi kitabi al-jajariyah li sayyikhi wa saykhina Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Jajari qaddasallahu sirrahu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa lana. Bismillahirrahmanirrahim. Naon kamari teh cenah urang teh ieu teh duy kana mana? Aspalu eta. Bismillahirrahmanirrahim. Aspalu wal wastu paji musinu ya wadadu min hapatihi idwaliya al-adrasa min esaro au yumnaha walamu adanaha limun tahaha. Oh kayaknya aspalu mah di atas kamarinya di logatannya ayeuna bagian sapotongna aspalu wal wastu sarang ari huruf anu kaluar tina wastulisan. Hartina wastul teh tengah-tengah. Pajimu mangka eta huruf najim, asinu shin ageng, yaun hurufna ya. Lompat ke tengahna hak tulis lah ulah ka ditumpat digigirna kan nu kosongnya hak tulisan negarna. Jim sa ya disebut huruf syajariyah. Jim sa ya disebut huruf syajariyah. Ieu dina kitab Minahul Fikriyah. Kitab Minahul Fikriyah teh kitab adina Jajariyah. Kitab kuning. Syajariyah ku Syagung. Elatna li anna makharijahum li anna makharijahum ku Arab ulah teh ku Arab diajar sok li anna makharijahum min syajaril lisani li anna makharijahum min syajaril lisani wa ma yuqabbiluhum yuqabiluha itu yuqabiluha juga nanti teh yuqabiluha gentos punten tong yuqabiluha wa ma yuqabiluha hartosna tos karana sanya tempat kaluarna jim sa'ya jim sa'ya eta tina tangkalna letah. Tangkal teh dalam kurung pangkalna letah. Jadi sakabeh letah selonjoranana naon cenah pan ti tengah maka jeung sakabeh mah ulis di tengah-tengah teh pokokna da sakabeh nama tina tungtung nepi ka tungtung deui teh kabawa sya ya jim kade iya teh dua ya lamun iya mah ti dieu ya
iya anu diharkatan mah ti dieu ye ngahijina mah rajul mah jeung jimsa ngahijina teh lamun iya anu diharkatan lamun iya anu disukunkeun mah asupna rajul mah teh asup kana naon jawabul pami jimsa ya tos naon mana teh tina tangkal naleta sareng anu malebahan kana lisan sareng anu malebahan kana lisan yakni ngamaksad boba musonib mahorijul jimi ari tempat kaluarna huruf jim wasini sarang shin al mu'jamati anu dicecekan tilu wal ya'i sarang ya al musannati anu dicecekan dua tahta di belah handap eta was tulisani tengah-tengah letah wama sarang perkara yuhadzi anu malebahan itu ma hi kana itu was tulisan minal hanakil a'la buktina tina elak-elakan al a'la anu belah luhur jadi mahraj hurufna jim sya ya teh eta teh wastul lisani wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la nyaeta tina tengah letah sareng anu malebahan kana eta lisan tina elak-elakan anu belah luhur itu eta mahraj hurufna naon cenah jim sya ya teruskeun wadodu min hapatihi idwaliya wadodu sarang ari tempat kaluarna dod atau makhraj hurufna dod eta min hapatihi tina gigirana itu lisan idwaliya idna id jaidah ya teh idwaliya anu nyantel itu lisan kana hapat gitu idwaliya anu nyantel itu lisan kana hapat al adrosa kana waos adros nyantelna ya maksudna kita bete ya engke ketang sok terus kela min aisaro tina anu belah gigir kenca au yumnaha atawa gigir belah katuhuna itu adros al adrosa min isra yumnaha wala muadnaha limuntaha al adrosa kana was adros min aisarati belah gigir kencaana au yumnaha atau tibelah katuhuna itu adros ari dod mah ge dod mah eta teh tina belah gigirna lisan gigir lisan ya gigir lisan teh berarti belah katuh jeung belah kenca gigir anu mana cenah maulis nyata belah gigir jeung belah kenca jadi tiasa dibelah gigir tiasa belah kenca tiasa belah katuh atau kitu maksud teh salah ngomong ari hapate gigir teh aya dua hiji belah katuh dua belah kenca kumaha urang makena kumaha maksudna nyaeta lamun makena kana gigir lisan nu belah katuhu mangka idwalia anu antel itu lisan salah tadi kalau kata ulah lisan jeung kana hapat salah balikan di idwalia anu antel itu hapat tulisan gitu tong make jeung punten hapat tulisan
Kana naon antalna al adrosa kana wawas adros. Wawas adros teh wawas gugusi. Jadi kayak ti mana beula kaluarna huruf dod eta tina gigir lisan. Gigir lisan belah mana? Soalna aya dua gigir teh aya belah katuhu aya belah kenca. Tuluy cek musan di dieu gigir woh kenca atawa katuhu eta teh keunana teh kana adros aya adros teh gugusi nu sok dipake ngunyah mesin penggiling dirinya tah di dia nu sok babari koropok geuningan tah teh waos adros namina teh tah keunana teh kadinya ti belah mana wae min aesaro ti belah gigir anu palih kenca aw yumnah atau belah katuhna itu adros. Jadi dod teh eta teh marajurna tina gigirna lisan atawa gigir leta ti belah katuhu atawa kenca kumaha urang makena. Contoh lamun makena kana gigir belah katuhu otomat eta gigirna let keuna kana waos gugusi anu belah katuhu. Lamun makena kana gigir anu belah ken otomat eta gigirna letah nu belah kenca antel kana waos adros anu belah kenca. Bisa tuh lamun dibalikeun nu kenca gigirna diantelkeun kana waos adros atawa kana gugusi nu belah katuhu bisa tuh. Bisa wae tapi lisan aku dibalikeun ikitukeun tah. Ikitukeun. Akara bisa babalik. Ngan sulit tuh. Ngan biasana para ulama ngangena ka belah kenca kaseueuran jalmi lain ulama kaseueuran ulama kaseueuran jalmi seseueurna ngangena ka belah kenca soalna ka belah kenca mah leuwih babari sok aldu tong ad bedakeun jeung dal ai dal mah tina tungtung letah ari dod mah tina belah gigir letah kita ieu teh lisannya ieu gigir katuhu tah ieu waos gugusi tah kieu nya gugusi katuhu gugusi kenca nu belah handap nu belah luhur itu kan nutup hiji ka dieu pepetkeun ud artinya ghairil maghdubi alaihim walad tuh nu mata lamun imam sok geuningan sok kabelah kebelah kenca walad digeukeun soalna naon soalna keur ngatur letah supaya neken kana waos adros atanapi gugusi anu belah bisa katuhu bisa ngeuna katuhu mah rada sulit walad dolin walad tapi ulah nepikeun kitu bahaya mau jadi mah walad dolin ulah gitu oge itu biasa aja itu biasa aja ngan sahur Kangjeng Rasul sur para ulama punten sahur para ulama golongan Imam Khalil ulama ahli Quro golongan Imam Khalil bahwa moal aya jalma anu sampurna bisa ngunikeun atanapi macakeun kana huruf hijaiyah nu ngaranna dod sabnaon sabab sulit kacida saha anu tiasa sampurna ngunikeun kana maharajana dod Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nu matak tertera dina hadis Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sur Kangjeng Rasul ana afsahu man natoko bidodin cek Kangjeng Rasul ya ana afsahu man natoko bidodin ana afsahu man natoko bidod sur Kangjeng Rasul kuring jalma anu pang sampurna anu macakeun kana huruf hijaiyah dod sur saha Kangjeng Nabi kumaha cenah urang mah geus semua sampurna maka jeung diajar atuh minimal ngadeuketan teu sampurna gitu carana nyaeta diantalkeun kana belah waos adros anu kenca atawa katuh keun ke hartian malah panderi yani ngamaksud Bapak musannif makhrajud dodi ari marajna dod ihda hapatayil lisani eta salah sahijina gigir dua tina letah
Wama sareng tina perkara yali anu nyandingan itu maha kana itu hapatayil lisan minal adrosi buktina tina waos adros allati anu pil janibi nu aya di belah gigir al aisari anu belah kenca awil aimani atawa belah katuhu. Paminal aisari mangkat tina anu belah kenca yasirun eta leuwih gampang. Aisaro eta yasirun teh aya hamjahan teh mitinanya kan al ai min paminal aisari aisarunya kitunya paminal aisari mangkat ti belah kenca aisaru eta leuwih gampang wa aksaru sareng leuwih loba naonana istimalan makena. Wa minal aimani sareng ti belah katuhu maksudna ngunikeun dod tina gigir letah jeung ados anu katuhu as'abu eta leuwih sulit wa aqallu sareng leuwih saeutik nu makena. Wa minal janibaini sareng di antara gigir dua aaju eta leuwih apes. Lamun anu ti belah kenca jeung katuhu dihijikeun walad berarti si letah kudu diemplekeun walad ya kayaknya bisa kenca walad bisa katuhu walad bisa duanana walad berarti kudu si waos adros anu katana pigugusi katuhu jeung kenca kudu kaantaran ku gigirna lisan kumaha lamun lisana leutik lamun lisan leutik kumaha saan rek nahan berarti kudu geuleuh eta da ngaliwat wae soalna berarti kudu diemplekeun naon tah lisanna nu asana kanal kudu ditipiskeun supaya antel ka mana tah kana katuhu jeung kenca teh aju apes hese sulit. Wa dhamiru sareng ari dhamir fi hapatihi dina lapad hapatihi yaudu eta balik itu dhamir ila lisani kana lapad al lisan. Wa fi yumnaha sareng dhamir dina lapad yumnaha yarji'u eta balik itu dhamir ilal adarasi kana lapad al adaros. Matak cek tadi logatna au yumnaha atawa gigir belah katuhuna itu adros. Eta disebutkan teh marajurupna naon cenah dod al adrasa min aisaro au yumnaha wala muad nahalimun taha walamu sareng ari mahrajeuna lam atawa tempat kaluarna lam eta adnaha tibelah congokna itu hapat tulisan. Tulis wadinya teh tibelah congokna hapat tulisan. Soalna gigir teh aya anu belah jero, aya anu belah luar. Naon cenah? Luar. Aya anu belah jero, aya anu belah luar. Atau ek nyebutkeun luhur sing ngarti we teh mun aya jero berarti aya luar kitu aya belah jero aya belah luar. Tah ari dod mah belah jero gigir lisanna teh lamun lamah belah luar. Naon cenah? Luar. Limun tahaha pikeun panganggesanana itu hapatul lisan. Berarti gigir lisan belah luar nepikeun katungtung nalis lisan. Kitu cenah kala mana bete euy. Eta cenah mana bete kala. Nya benar. yakni ngamaksud Bapak musonif makhrajul lami ari mahrajna lam min eta min awali hapati lisani tina mimitina gigir lisan
ma'ama sartana barang yali anu nyandingan itu maha kana itu hapa talisan minal hanaki tina lak-lakan ala anu belah luhur ila naon teh naon ila akhiriha nepi ka tungtungna itu ma atau nepi hapat punten hapat teh ila akhiriha nepi kana tungtungna itu hapat tilisan qala nu parantos ngadawuh saha Sibawaihin Imam Sibawi tong Sibawaihun kade ieu mah Sibawaihin pauk teh puak atau pauk fa terus naon di wau terus di kok berarti pa wau ya iyaannya lain pau kok lain berarti puai kudohaki wai kudohaki puai kudohaki itu eta teh eta saluhureun huntu dohak saluhurun saeutik teh kitu lo kata sok puaiku soalnya ditasgir teh saluhurun saeutik huntu dohak ari huntu dohak teh huntu anu ketika seuri mesem kadeuleu sok mana seuri sok beh seuri ulah galagak seuri biasa hege buka bibirna tah huntu dohak teh lamun nulis nu ngarangeteng eta ieu jadi ti dieu ka dieu tah cenah reuas mah ninggalin moal ngegel aing moal teh mau aing nyarenteng saya nganahan ya tinggal ya eta huntu dohak teh anjeun seuri eueuh soraan eta huntu dohak teh gambaranna saluhureun saeutik huntu dohak waal nabi sarang huntu sihung warobaiyati sareng huntu robaiyah anu opat gigireun huntu sihung kenca katuh ya opat luhur dua handap dua wasanayati sareng huntu sanaya huntu sanaya mah huntu kelinci nu hareup dua nu di luhur dua heg di tengah eta huntu sanaya disebutna teh ari huntu dohak mah kabeh nya sanaya aya rubai komo terus deui huntu naon teh huntu alnab aya katingali wa nunumin tarapihi tahtu ja'lu wa rayudanihi lidahri adhalu wa ta'u wa dalu wa ta'minhu wa min ulayasana ya wasopirul mustaqin wa nunu sareng ari mahrajna nun eta min tarapihi tina tungtung nalisan tahtu belah handapna itu mananya geus setang tahtu belah handap tah kitu we ij'alu kudu ngajadikeun anjeun kana itu nun waro sareng ari mahrajna ro yudani eta ngadeuketan itu ro hi kana itu nut lidohri kana tonggong adholu anu leuwih jero itu dohri yakni ngamaksud Bapak musonib ngalukatnya nama ngalukatnya mahrajun nuniari kan kieu teh kade kaya maksud nama yakni lamun dilogat benerkeun mah kieu yakni ngamaksud Bapak musonib mahori januni kudu mah kitu teh mahori januni kuduna teh jadi patah teh mahori januni
ngan ieu mah dibalikeun deui jadi mubtada. Makhorijan nuni kana mahrajna nun, makhrajun nuni ari mahrajna nun tah kitu teh. Jadi macana teh bisa kieu yakni makhorijan nuni, bisa dibalikan deui makhorijun nuni. Kan bisa salah paham naon cenah teh yakni make jeung makhorija, makhriju maulis teh geuningan jadi mubtada teh makhrija. Itu lamun lamun cek maksud mah ieu teh jadi mubtada lamun disambungkeun jeung yani. Jadi maf'ul lamun disambungkeun jeung yani mah. Lamun dimaksud jadi mubtada teh. Lamun disambungkeun jeung yani jadi maf'ul. Lamun cek maksud mah jadi mubtada. Mahorijan nuni kana marajna nun eta min torpilisani tina tungtung nalisan iwaj'alu sareng kudu ngajadikeun aranjeun kabeh kana itu nun. Ayuhal qura'a ayuhal qura'i ayuhal qura'i he ayuhal qura'a ayuhal qura'u teh penting ayuhal qura'i nya ayuhal qura'u he jalma-jalma anu maca Quran pauko dibelah paukolami dibelah luhureun lam qalilan saeutik wa makharaju ra'i sareng ari mahrajna ra yuqaribu eta ngadeukeutan itu ra makharijan nuni kana mahrajna nun ae wa huwa tegasna sareng ari itu ra adholu eta leuwih jaro ila dohri lisani kana tonggong naleta qalilan saeutik li ikhra li non nun atawa kha eta teh nutn lin hirapihi karena narima mengkolna berarti inhirap ya. Lin hirapi karena narima mengkolna itu ro ilalami kana lam. Jadi ro mah teh tina mahrajna nun keneh saeutik cuman pas digelaterkeun mengkol jadi lam ya anna anni anno arro arri arru alla alli allu. Jadi ro mah berangkat natina nun berakhir berlabuh di lam. Ngerti nya? Itu seperti kan orang ari hayang kas ieu ditarima ku si itu. Teh ulah santri segala itu asli manehna teh betul. Nya manehna teh betul. Nya atrinya manehna teh nya. Oh, nya. Tuluykeun mana cenah teh? Wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ulyasana ya wa sopirul mustaqin wa ta'u sareng ari marajna to wa dalu sareng mahrajna dal wa ta'u sareng mahrajna ta minhu eta tina torpulisan wa min ulya sareng tina anu belah lu wa min ulya sanaya sareng tina belah luhur huntu duana sanaya. Huntu sanaya dua atau huntu duana sanaya nu belah luhur? Auto auti atu ada adi adu ata ati atu. Yani ngamaksud Bapak musonif makhorijato kana mahrajna to wadali sareng kana mahrajna dal al muhmalataini anu dikosongkeun duanana tina cecek watai sareng kana mahrajna to eto ta al musannati anu dicecekan dua pauko dibelah luhur eta torpulisani tungtung nalisan wa usulusanayataini sareng nanti euy tang naon kutang gitu nya nanti gugusinya lalu gugusi naon disebut teh tempat hirupna huntu teh naon rahang lain rahang naon teh wan gugusinya bener gugusi mah yeulin ados tadi ados teh gugusi pan
jerona naon disebut teh? Nanti kan teh tempat jadi tersebut naon huntu teh bahasa Sunda geuningan pokoknya mulis nya gugusi. Nya gugusinya gugusi tempat jadina huntu pan. Nah tuh sok aya kitu mah. Pokoknya bahasa Sundana maksudnya pokoknya teh. Wa usulu sanataya ini sareng gugusina huntu sanaya dua al ulyata ini anu belah luhur duanana. Ta eta mahrajana to zal jeung te todal lamun na hidup mustafid terkenal ku te todal. Wasopiru sareng ari huruf sopir mustakin eta narima katutupan min huwa min fauqasana yasupla wada'u adzalu wasa lil ulya min tarapai hima wa min batni syapah fal famaat rapisana yal musrifah minhu tina tungtung nalisan wa min pauqis sanaya sareng tina saluhureun huntu sanaya asupla anu beulah handap wadha'u sareng arihu mahrajna dha wadzalu sareng mahrajna dzal watha'u sareng mahrajna tha lil ulya eta torpul lisan ti beulah huntu sanaya anu beulah luhur kakitu teh eta torpul lisan tina huntu sanaya anu beulah luhur min toropaihi ma tina tungtung nalisan antarana huntu sanaya nu handap jeung luhur tak kitu teh logat nanti min toropaihi ma tina tungtung nalisan antara huntu sanaya nu handap jeung luhur wa mim batni syab hampura salah ayat tengah tah min torpilisani wasanayal ulya punten hapunten pisan min torpaihima sareng tina torpulisan jeung huntu sanaya beulah luhur tah kitu teh wa min batni sapati sareng tina beteungna biwir pal pau mangka ari mahrajna pa ma'at ropis sanaya sartana tungtungna huntu sanaya al musrifatu anu kasambung biasa nama al musrifatu teh atawa anu sebutkeun huntu susu huntu sanaya anu susu teh anu belah luhur huntu susu dan huntu susu lain berarti huntu nancapna susu lain eta mah lamun kawin pamuda jeung nini-nini eta mah cek pamuda teh mana huntu urang ieu eueuh napel kena susu nena hese dibawa napel yani ngamaksud Bapak Musonib mahorija aharupi sopiri kana maharajna pirang-pirang huruf sopir ani ngamaksud kuring cek Musonib asoda kana sod wasina sarang kana sin wazaya sarang kana zai eta torpul lisani tungtung nalisan wapuai kos sanataini sanai taini
sanayata ini ya teh yayaan sareng luhureun saeutik huntu sanaya dua asup layaini anu belah handap sod aus is us ayya ayyi ayyu yayan yiyin yuyun yoyon zai azai azi azuy wa mahraj jadodi sareng kana mahrajna dod lain dodi doi mahrajna do al musalati anu dicecekan hiji wadzali sareng mahrajna dal al mu'jamati anu dicecekan hiji ti luhur wathai sareng mahrajna sa al musalasati anu dicecekan tilu eta torpulisani tungtungna lisan wa tarpusana yaitaini sareng tungtungna hundu sanaya dua al ulyataini anu belah luhur duanana wal muradu sareng ari anu dimaksud bisanaya ku lapad sanaya fi hadhil mawadi dina ieu pirang-pirang tempat asanayataini eta huntu sanaya dua wa inna ma baro sareng pastina manteskeun saha nadim mugi nadim rahimahu muga ngarahmatuh ka itu nadim sallallahu Gusti Allah amin bilabdil jam'i kulapadna jama li anna labdo karna sanyana lapad bihi ku itu jama akhopu eta leuwih enteng ma kaunihi sarta buktina itu lapad makluman bari anu geus dikanyahokeun wa makhrajul pai sareng ari marajna huruf pa eta min batini sapati supla tina beteungna bibir asul pa anu belah handap lain bibir awewe nu handap lain kadai mah pan urang teh kan bibir teh dua aya bibir luhur aya bibir handap tafe mah tina beteungna bibir handap bari wator pusana tai sanayata ini sareng tungtung nahun sanaya dua al ulyataini anu luhur dua nana afa afi afu beteung bibir antar jeung huntu luhur sanaya nu belah luhur tungtungna afa afi afu fafan fani faf naminal mufni mufafan fani fa 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 afifa afi afifihi afu afufuhu afun wa afu funna fafifu. Berarti beresnya ini menjelasnya. Ada perhatian. Di mana tadi perhatian teh? Perhatian tadi di mana cenah? Aspalu wal wastu paji musinu ya wadodumin hafatihi idwaliya hartosna makhraj jimshin ya'ti nate makhraj jimshin kumaha nya makhraj jimshin ya'ti natengah lisan kitu nya makhraj jimshin tong gitulah geuleuh teh. Bari masukan bari geuleuh ke heula. Makhraj najim, tah beukan deui. Makhraj najim sin yatina tengah lisan. Gitu. Kayak bakal jadi dua tengah lisan. Kayak jadi gitu kalem. Makhraj teh eca segala gak diwe teh eca. Makhraj najim sin yatina tengah lisan.
Dupi dod mah makhrajanati gigir lisan. Dupi dod mah makhrajanati gigir lisan. Al adarasa min esaro auyum naha wala muadanaha limun tahaha antel kana gugusiken cakatuhu antel kana gugusiken cakatuhu. Jadi caka ya, caka tuh. Terus lam makhrajna tung lisan sanes puhu. Itu sebal ya tanya. Orang dan ini sebal. Makhraj apa teh? Lama rajna tung lisan sanes puhu anonomin tarapihi tahtuj alu waroyudanihi lidah riad halu mahraj nun. Aku tulis makhraj an-nun tung lisan belah handap. Makhraj an-nun tung lisan belah handap. Makhraj an-nun tung lisan belah handap. Dupi ro mahrada handap kade hilap. Dupi ro mahrada handap kade hilap. Dupi ro mahrada handap kade hilap. Dupi ro mahrada handap kade hilap wata uwadalu wata minhu amin ulyasana ya wasofirul mustaqin to'dal tak tung waos payunu luhur tok dal tak tung waos payunu nuluhur yunu luhur bisa gitu ya. Tok tak tung waos payunu luhur. Sod sin zai eta huruf sopir kamasyur. Sod sin zai eta huruf sopir kamasyur tos min huwa min pauki sana yasub la wadhu wadalu wasalil ulya sareng tina tung lisan pali handap. Sareng tina tung
Kade tungtungna eta nyieunna kan bahasa Arabnya tungtung logatan bisa jadi teng-teng lisan. Wah ya. Jadi ngadahar teng-teng cenah mah ya nadoman. Sareuna tungtung lisan palihandap. Tos dha za sa ge dha za sa dha za sa ge napalih luhur tong hilap dha dha za sa ge napalih luhur tong hilap dosa sagena palih luhur tong hilap mintoro pai hima wamin batni syapah palpamaat rofisana yal musripah tungtung lisan antel kana gusi luhur tungtung lisan antel kana gusi luhur ada bisa teng-teng lisan ngadahar teng-teng cenah tah antel jeung gusi luhur bahaya. Paan telam baikana waosnu luhur. Paan telam baikana waosnu luhur. Entos sareng ngala bismillahirrahmanirrahim lual wastu paji musino ya wadodumin tapatihi idwaliya tengah lisan dupi dodma makhrajanati gigir lisan ada rasa min esaro ayumnaha wala muad nahalimun tahaha antal kana gugusiken cakatuhu sanes puhu anu nomin tarapihi tahtoj alu warayuda nihilidah ri'adaholo mahraj anon tong lisan belah handap rada handap kade hilap uwa daluwata minhu amin ulyasana ya wasafirul mustaqin tok datak tong waos payunu luhur tahurub sopir kamasur minhu amin fauqi sana yasufla wada'uwa wasa
lil ulya sareng tina tungtung lisan palih handap dok ma sage napalih luhur tong hilap minto rapi wamin batni sapah palma maat rapi sana yal musripah tungtung lisan antel kana gusi luhur paan telam baikanawa osnu luhur doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmi